sok drama itu teh. Naon mau jeung mumun, naon atuh naon? Naon cenah maksudna naon atuh teh? Cicing heula atuh sia mah meuli temeunang sia teh. Kana kan naon mau jeung mumun? Iya partner atuh sia. Hayang jadi guru teater STSI. Ari mana mumun ka mana wae sia teh? Ieu papa merasa hariwang. Aduh. Ah, mana nenek? Papa. Papa banget juga batako, Papa. Iya boleh kalian lari aja. Tapi request dulu, jangan jauh-jauh. Capek, dah Akang mah bukan pelari maraton atuh. Oh ya udah, yang penting nggak ketahuan Abah ya. Ya. Tapi gimana ya? Ya tapi kenapa sih nggak mau ketemu Abah bentar doang? Akang harus cari strategi lain. Supaya si Abah mau luluh. Oh ya boleh. Kalau jalan, aduh pasti. Bunga cari taman wae. Beda itu tukang kenang panyer mah. Ini ngapain sih Kompak. fisik banget sih? Ari Neng. Ya naon bobogohan dia? Atau main sandiwara? Ya terserah saya atuh. Waduh, terserah saya mau ke jeung bahasa Indonesia, layanan. So, Bahasa Indonesia. kumaha cenah atuh lah. Pantun. Aneh kan? Mereka datang. Bagaimanakah semuanya? Hidup merdeka. Maksudnya naon eta teh? Saya sebagai Randa, di sana sebagai Duda. Naon Rana tuh? Bahasa Indonesia. Sebagai ronda. Kita sebagai ronda. Kita. Kamu ngapain pacaran di tempat angker? Ya. Ayo. ngomong. Kita ngapain di sini? Mana nyarekan kan itu? Wah, paling dikenyot siam lepuk. Kan itu. Kita sedang nyari beras di sini. Kamu ngapain? Jangan pacaran di sini. Kata orang, konon katanya di sini adalah tempatnya angker. Ya. Nanti kalau digigit sama jurik bagaimana? Gitu guru. Sok, kusia ngomong. Apa nih tak Gimana kamu? sih masa lulus jadi ronda kayak gini? Perkenalkan, saya Kopral Oni. Saya sebagai Ronda di sini harus menanya dulu. Siapa saya? Nah, dari mana atuh nanya Mana? sorangan? Ayo, Neng. Dek naon sih ya? Iya si Neng itu ngertiin bahasa Sunda mah. Neng, Ya. jangan sampai pacaran di sini. Lo emangnya kenapa orang cuma di sini doang? Tempatnya angker. Sekarang konon katanya banyak orang yang hilang digigit oleh hantu. Menurut sejarah, tahu di sini ada tangkal jeruk purut. Jeruk purut. Jeruk purut, meureun atuh. Jeruk purut. Nya nu boga teh eta penyakitan. Mana mah kata-katana mesum ah. Eta tangkal jeruk purut baheula teh sejarah, Neng. Sejarahnya naon? Di sini tuh Angker. di tempat ini angker karena ada kalian berdua. Maksudlah? Tepantas. Saya tepantas sanajan mana cicing di pondok gede yang ngomong gitu tepantas. Ya marada pantas ngeunah tingali bray caang ngaburinya ciga ukarium. Urang? Siapa ciga balong mangkastop. Iya terus. Sabulan deh rek dibedakeun. Jangan pacaran di sini lah. Lagi pula Neng kan masih muda. Tidak boleh, Neng. Takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nanti ti poros dan ti kosewat bahaya. Dengartieun Gitu, teh. kita lagi bicara Pokoknya, soal kawin ya. iya. Kamu mah tidak usah tahu atuh. Apa ikut mau gadis untung lah. Iya Kang Odang geus ngerunyung deui. Lain odang-odang saya teh kas stop jurig da. Ka mana bete pan nguriling? Ka mana saya teh ngarona urang diculkeun ditinggalkeun urang teh soal. Teuing, ieu geus ngariung kieu ieu. Ari cepot. Sugan urang nanyakeun ieu ka dieu sugan aya budak di dinya ngaliwat ka dieu bejakeun. Tah nanyakeun nya. Ke lah cepot. Naon? Keun eta sia tiung. Mumun. Oh, sok drama itu teh. Naon mau jeung mumun, naon atuh naon? Naon cenah maksudna naon atuh teh? Cicing heula atuh sia mah meuli temeunang sia teh. Kana kan naon mau jeung mumun? Iya partner atuh sia. Hayang jadi guru teater STSI. Ari mana mumun ka mana wae sia teh? Ieu papa merasa hariwang. Aduh. Ah, mana nenek? Papa. Papa banget juga batako, Papa. Enggak kok dari Lah, tadi jadi batako mah da jiga cangkang cau. Cangkang cau mah halus. Ya naon sia teh? Jahe menang mekrek. Aduh, nah sia teh. Ya. Tah iya. Ka mana wae nanaonan sia teh eta pabarengan jeung si Acep sia.
Bobogohan. Tadi cuma nanya rumahnya Kang Acep di mana ya kan? Terus kita Alah, alasan. Hei! Apa aja alasan papa? Hei! Naon? WhatsApp Sunan Nawal. Naon atuh teh deui atuh. Kok satria we sih? Masih gawayang we tuh. Tadi aku cuma ketemu sama Kang Acep doang di sini. Bukan alasan begitu, we, apa, Mon. alasan. Papa itu kan hariwang. Gimana kalau kamu ketahuan overdosis? Nah, aing teh budak maneh. Iya. Lain hubunganana naon jeung overdosis atuh. atuh. Haeun dewek si lain teh. Mau dibikin. Orang cuma ketemu. Mau dibikin saya tadi bapak nage ngari. Cing atuh pot agehan kanu sejen ulah ku sorangan teuing. Nah, tetenyaan ngomong teh euy. Nah, tetenyaan euy. Kacipta. Nah, tina hate teh. Lain ku masalah tina hate. Naon gitu? Nya aya nu nitah we. Oh, Ya, lain ini tatanya we mumuna enak mah. Kumaha atuh ieu teh budak, suka teh buka budak kieu euy. Nanya-nanya budak mana mun ditanyaan teh baheula ku dek. Iya teh blasteran, pot Blasteran. blasteran. Inung nama eta nyaho di mana di Amerika teng di Arab. Jadi lain eta ku daeknya inungna nya. Gusti nu agung. Enggak apa-apa. Itu sakitu gelisna. Kita biasa cuma pacaran doang, ketemuan doang. Bukan apa-apa, papa mah takut kalau misalnya ntar mumun kena Sebentar murah kan sebelum sama orang meninggal sama bapak. Lain pun naon maksudnya bapak mah hariwang mun. Bapak mah Gimana? mending deui wae. Menikah tinggal tukang banyolna teh. Nih jong make disuntik Ya, segala. Pokoknya bapak. Neng, ai bapak memelang bisi hidup teh bisi terkibat, naon terlibat karena Narkoba. tah eta. Enggak, kita nggak pakai narkoba. Enggak. narkobaan. Itu banget ya guys injeksi. Sama Bobogohan panona ini Kita salah. bersih, papi, kita bersih. Tapi kok papi? tapi itu cecep mah euy tetangga dewek budak bager teh salatna getol. Iya, bener Betul. Pak. Tapi ulah gitu, Pak. Maksudnya jangan sampai serumput-serumput begitu. Coba kalau merasa cinta, beruk-beruk sama orang tua. Geus, nama kieu wae nama Cari kieu. kanan, Gus. Nih. Sok nih. cari kanan. Ya, ulah ngahalang-halang karena beger anak, sabab bisi ngabongohan ti tukang budak teh kitu. Tunggu Eta lepot. teh akibatina keras teuing teh. Ai sok ngabobogohan mah da remaja atuh ngaranna Tuh, oge. dengerin. Ngan bejaan teh urang salaku kolot ulah leuwih teuing. Dengekeun. Atuh neng cenah ulah leuwih teuing. Ai tempona magrib menda salat. Tah, eta maksudnya. Gue saya mana bobogohan yang urang ini mah. Naon atuh? Naon ieu teh? Apa namanya teu meunang? Ya teu meunang bobogohan jeung ieu. Eda abdi ge alim. Gue satu orang jeung alok ayeuna. Bobogohan. Nggak, teh yang jelas apa yang... Ya, dengerin. Ya. Lain mah nya yo. Bobogohan jeung Dedi Rosman. Udah papi setuju kan sekarang? Papi setuju kan? Iya, pokoknya yang penting jangan sampai begini kan. Ya udah, Aduh. Pot. Tah kitu Cep, Semangat lamunnya ya. bogo atuh datang heula ka itu hade ku omong goreng ku omong. Aya etika sagala rupa oge. Aya etika. Apan ecek dina katerangan ngaran-ngaran pamuda mah inafi ya disaban taqaddama wa ta'akharul ummah. Nah, artina Maju mundurna hiji bangsa teh gumantung kana pemudana. Ieu pemuda ya kudu diomeh lah ye. tah. Kade, Ya ulah sok ampun. kesulumputan bobogohan atuh keprok atuh seutik mah. Atuh keprok. Ya guys, pokoknya kieu. Kalau Acep benar tepot, datang ke Imam. Ya. Sekarang mumun pulang. Sok itu tuh balik heula Terus kitu. nama. Balik Cenah heula. balik we heula, cenah balik heula bisa enak naon lah. Udah, udah sekarang yuk balik. Ya. Udah, pokoknya Sok aturkeun Rona kita Ayo, aturkeun. ayo, ulang balik ngulireng we. Bos, nuhun. Ulang ke mana yuk? Hadiahnya. Ya, Akang? gitu geuning euy ngurus masyarakat teh. Oh, hese Akang. Hah? Ah, hese ngurus masyarakat. Enteng ning bangga. Komo deui ayeuna. Masyarakat geus kritis Akang. Penduduk geus ngalobaan. Lebih padat. Hah? Lebih padat Wah, penduduknya. keayaan di kota tiada hari tanpa macet. Luang kerja sempit, Ruang kerja sempit. penganggur banyak. Can anu nimun minyak tanah, nu nimun orea, Korea, nu nimun itu, nu nimun ieu. rupa-rupa. Teuing kumaha jadi nanti. Baik. Ya, Akang, dek jajab itu si Aden. oh Sincep. Heeh, lain dunungan dewek cenah euy kawin deui. Eta Kang kade mun bisa mencegah. Untung eta dunungan teh nyamper dewek. Mun nyamper cilakan. Lamun nyamper aing moal teu dijiwir ku Gusti Srikani. Majarkeun Akang we nu mamawana. Ayeuna parantos ngangerak sukan pameget Pria, bener. pria kakasihna oge Bambang Pancalasuta. Cempala Suta.
Oh, kan baik lah. Naone. Iya. Oh, sok akang atuh. Oke. 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 Jalan ke desa Duh. Pati pengong Napa nyipta Neangan pujaan rasa